Punten kasadaya pamiarsa ek kudu balik ke Belanda. nepangkeun Mami, Noni, abdi sapara ek sedih mami. Ek kudu ke Belanda mami. Mami, ek geus betah di tanah Sunda mami. Kumaha tuh mami, Noni. Ek kudu ke Belanda, kudu balik. Makanya ek betah di dieu mami. Ek betah di tanah Sunda. Kasadaya pamiarsa nepangkeun Ulang-ulang we di kebon teh. Kieu kitu we geura kumaonnya. Duh kadah ulang-ulang wae. Ningalian kebon, kita ninggalin kebon orang. Kebon kan atos aya nu ngurus atuh mami teh. Nya beli Marios gitu aya nu kirang gitu atau pada malam teh araya gitu. Duh katah da ningali teh mung nyalira si papi we. Ampun, pantesan. Tadi teh Ngalamunnya di bumi teh mami Ika bade ka ditu heula cenah bade ninggalin di kebon. Efek teh ulang-ulangnya di ditu atuh teh. mi urang tingali atuh mi bisi kumaha onam si Oh, papi teh. mun atuh urang tinggal bisi ieu bisi geubis bisi naon, tapi teh kuna naon. Da nuju calik we nyalira nuju calik. ulang Ya segala tuh urang mah. tinggali ka ditu atuh. Mending ditingali ka ditunya Ayo, minya. mangga, ieu. Ayo atuh. Makanya tadi mah da mami kali di itu da. Aduh, Melang gimana mami nya? mah bilih aya naon sareng papi. Terus tereh hujannya minya. Ayo orang kepali di itu geura. Oh, itu aya tuh geuning si papi. Tingali nuju ngalamun arah. Ayo urang ka ditu atuh. Aduh, mami bisi gebis. Kada hati-hati neng, kada hati-hati neng. Hati-hati neng. Geuning si papi. Oh, itu geuning maminya si Papi papi. nuju naon di dieu teh atuh, mending nyalira wae. Meni hawatos ih kunaon atuh Memang iya, cek si neng teh cenah itu mami itu si papi di ditu mending ulang-ulang wae kunaon atuh ari papi. Mami, papi teh sedih. Papi teh aya telegram. Papi teh dititah balik ke Belanda. Oh gitu. Papi kan geus boga mami, jeung Noni di dieu. Papi teh sedih gitu. Kudu balik ke Belanda, mami. Papi teh geus cinta ka tanah Sunda, mi, Noni. Gitu. Aya rencanana teh ti ditu teh kumaha? Uyina teh sadayana atarapi kumaha eta teh? Sapertosna mah kitu, mi. Da saurna mah cenah bade aya perang deui di negara papi teh di ditu teh di Belanda. Tapi mami teh papi teh di dieu teh Tos betah. tos betah. Iya tuh Da geus boga mami jeung Noni di dieu. Si Noni wae Berat di dieu. ngantunkeun anak oge papi teh gitu, mami. Oh, gitunya. terus seurang rencangan di ditenya Nya tuh pasti. betah terus Nya sedih papi teh tadi teh ninggal kebon we bari karena kacak nangis, mami. Gitu. Tapi kayaknya sudah nih kayak ayah iya na ayah solusi nanya pinya kayak orang di ieu kendai di balantan kendai kumaha nu laras eta teh iraha telegram Duka cenah nuju eta nuju di perjalanan bade ajudan ka dieu mari nyanggakeun ka papi gitu. oh gitu. Papi ge teu apal isina naon gitu. Oh mungkin orang wih wadai ka ditunya Nuhun mami. tuh ya kita terus baru tadi dia atudanya terus gadis rencangan seueur di dieu. Nya atuh. orang ada Papi teh berat ninggalkeun mami jeung Noni di tanah Sunda teh jeung geus cinta kanu tanah Sunda teh. Mami Noni gitu. Ieu teh papi teh berat pisan gitu. Mun kadinya mamtak tadi teh papi teh ngalamun di kebon teh bari ningali ieu tanah Sunda ieu meuli sakitu endahna tapi papi asa nyeri hate kudu ninggalkeun mami Noni. nya tuh orang ada we atuh papi sugano we atuh aya solusi nanya nanya Ya, ayo urang ngadoa atuh sugan we papi teh terjadi ka ditu nya. Da papi teh geus cinta jeung tanah air Sunda teh gitu. Geuning sakitu ieu teh sakitu balager gitu.
pendudukna oge gitu ka papi teh ramah gitu. Papi teh jadi teh tiasa gitu. Berat gitu ninggalkeun di tanah Sunda teh. Uang atuh gaminya. Di wae hayu atuh Noni. Mudah-mudahan we papi di dieu nya salaminanya. Amin. Doakeun we. Menit. Hei, Apunten baik. kasadaya Apa kabar, Ye? pamiarsa. Ada laporan apa ya? Awas, hati-hati di sini banyak Islam. Nepangkeun Ik dapat kabar dari Belanda. Ini harus segera pulang. Apa kabar? Kapan Steven? Ye? Baik, Nir. Kabar dari mana itu? Dari Ratu Belanda. Dari Ratu Belanda. Bagaimana itu kabarnya itu? Lagi. Nir, pokoknya Nir harus segera pulang. Mami, kumaha atuh ieu? Kapan Steven ngajemput papi? Kasadaya Leukeuh wae papi teh kudu tilu. Ka negara papi cenah. Ka negara papi teh Nir, sing sabar. Nir, angkutan jemputan sudah datang. Nir harus segera berangkat. Kalau tidak, pistol ini bicara. Ye, nggak dikasih kesempatan lagi aku sehari aja. Aku kangen sama Mami, sama Noni masih kangen. Tausian papi. Pestol lagi alit papi teh. Iya, siga akapan snewet. Sebenarnya gaduh. Ya, eta leutik eta nage. Pestolna oge. Tausian. Tapi Mami kumaha? Papi mah angkat tangan we rek milu lah. jadi Nir, Ini kumaha? ini perintah dari Ayo, Ratu Belanda. pamisaat Laksanakan. panggih asih bagja jadi pamatri mi cinta kalemah cai wilujeng nyakseni mugi rahayu sambung dumati. Tahan, jangan tahan. Manggil dokter. Dokter. Ayo na. Jang epoy. Oh, Jang epoy. hayu. Tembak. Hayu. Mana udah tembak. Pegang. Itu dadana ketembak dokter. Kedap. Selamatkan dokter. Salah, suster. Salah. Hulu ya mah. Leungeun. Aduh, kena tembak. Tenang naon. Sakit. Kalem. Sakit. Kan pejuang mah Jadi harus bisa. kuat. Aduh. Siap. Semangat Merdeka. Epoy. Merdeka. Semangat Epoy. Semangat. Ayo bangkit Epoy. Bangkit Epoy. Ayo dok. Aduh, merdeka. Iya mana? Aduh, mana ini? Aduh, Ayo jang Epoy. aduh. Kapten euy.
Kapten. Hormat. Lapor. Persiapan nyerang siap. Bisa dilakukan. Hei, Sersan Irwan. Ade pisan anjeun. Halus. Penyerangan pikeun kala lompatan eta Belanda. Halus. Anjeun sugan we boga hadiah engke dipangkatna dikaluhurkeun pake taraje. Halus pisan. Oke, siap ya. Wilayah-wilayah di antara wilayah Cikoneng, Ujung Berung, Kaluhur, Cigending, kumaha aman can? Alhamdulillah tos beres sadayana, tos dilaksanakeun. Tos sadayana tos kenging. Belanda tos nyungsep ayeuna mah. Nyungsep. Nya, urang usir sakalian Oh ka iya. luar negeri. Ari eta nu diturunkeun sabaraha kompi? Lamun teu salah mah 5 kompi. 5 kompi. Nya, kaasup anu dipimpin ku Sersan Iwan. Hade pisan. Anjeun nu paling hadena di antara sersan-sersan. Berjuang terus untuk merdeka. Siap. Ya. Tangih asih bagja diri Merdeka. pamugi jadi pamatri Merdeka. micin Merdeka. 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 lemah cai wilujeng nyakseni mugi rahayu Lapor. sagung dumadi Yang epot katembak kena kanu dadaana. Leungeun. Tangan sama dada. Leungeun. Leungeun, dada. Jang epoy teh kunaon ieu teh? Katembak. Di perjuangan di medan perang. Oh, wayahna jang wayahna. Kuat deh. Cing kuat. Labuh di mana? Tarik labuhna. Di mana? Katembak. Katembak. Katembak ngagulutuk Palingan atuh. Aduh. Kagulutuk, gugulitikan. sampai kacoplok kunteuna. Nangkarak. Oh. Nangkarak bengkang. Jadi kumaha ieu eta tos di ubaran? Di bola. Atos jobatan. Mung ieu hungkul tah. Oh iya unggul. Tapi nu dicapenganana dada ya teh. Nah, dadana aya. Lantaran ieu ka dada gitu. Aduh. Oh. Sakit. Jadi ieu nu nilep langsung muter gitunya. Aduh, nya. Oh, Kapten, ieu oge beunang katembak. Ieu mah huntu. Sanes. Naonna? Leungeun asli mah. Oh, leungeun naungkul. Ieu tah. Ieu nu parahna. Perintahkan ka kabehanana urang istirahat terus urang ngopi istirahat ke penyerangan deui. Siap. Ayo. Sadayana. Siap. Aduh, merdeka. 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 Stop. Balik ke mana ya ibu? Pada ngungsi Ngungsi ke mana? ka kota atuh. Geus pugu di kota teh nuju rame ngungsi mah ka gunung ngaditu. Naon ka gunung mah eta aya nanaon ya. Abi mah ya ka kota teh ambil bisa babari balanja, babari shopping, kan teu bisa masak lamun ka gunung mah. Abi mah reka ditu we. Teu bisa bu. Di kota ayeuna nuju rame, nuju geuman ayeuna teh. Eta daripada di ditu teu bisa tuang. Kumaha? Oh, Sok bisa tanggung Sersan, jawab. Kayak perintah. ibu mun teu mah teu tuang kumaha? Ibu, ayeuna teh di kota teh nuju rame. Nuju perang. Ari ibu rek maksakeun. Da di Mun dieu. katema kumaha? Moal katanya mak ibu mah da pinter bisa lompat atuh. Eta mah pedagong teuing Ibu nya. mah reka ditu wae. Geus bawalang bawa tingali mata gaya ibu Eh, mah. anu atos-atos we anu jag-jag. Maot pae. Ari ibu. Ibu ge jaga tingali. Jag kieu. Ibu mah reka kok ka ditu wah reka kota Ibu we. mah maksakeun we. Nya sok we atuh jeung ka ditu.
ke kota ya. Oh, geus kitu jujur. Kade hati-hatinya di jalanna. Ada cek nya, cek. Seueur Bolanda. Ya, terus di jalan. Ayo, urang tuluy deui weh. Keun we eta mah nini weh. Nya sepi eueuh batur. Sigana bener meureunnan tadi teh teu meunang ka kota. Ada kilu balik we ada kilu balik we. Kubuan ada kilu balik. Kubuan ada kilu tadi. Pamugi jadi pamatri. Ayo, yuk. Sok ya hari mah. Cinta Bisa anu nemah. kalemah cai wilujeng nyakseni mugi rahayu sagung dumadi. Aya Belanda. Siap. Hayu serang. Siap. Jangan bergerak. Maneh. Kamu siapa? Obedome. Saya Saya Belanda. Indonesia. Saya juga orang Belanda, cinta Sunda. Mana beki awewe? Wah, ini tembak geranya. Saya tidak mengerti. I don't understand. Obedome. Mana teh nyaho bahasa Sunda mana? Teu nyaho. Heup, teu bisa Sunda Jika nu Tembak wah euy. Papi saha papi eta? Kang Lando nya. Baheula teh. Kita teh pernah sekolah ya di HIS ya bareng ya. Babaturan SMA geningan. Aing mah Bajuna salah. beda ieu na. Salah newak ya mah. Hayolah, urang ngopi we ieu bareng yuk. Jadi kumaha atuh ya teh? Oh, urang ngopi, urang ngobrol heula yuk. Ayo. Obedome. Lainan kulitna, kulit panut. Kulit coklat panut. Geus urang bebarengan ieu mah lah. Ini ada rencangan papi, ya deh papi. Ya mami. Ayeuna teh di mana? Papi teh baheula teh sarua sekolah di HIS. Bareng jeung si ieu teh orang Indonesia. Menita seru. Papi hiji-hijina orang Belanda. Gitu. Juang kene Sakelas. dengan pasar dan. Asugan teh lain babaturan atuh da nyawa babaturan memali sergap teh tadi oge. Dasar we kudu kieu meureunnan. Ya, ieu kenalkeun ieu Momi. Oh, Noni. iya Momi. Iya. Lima. Di kana sareng orang Indonesia. Aya saha? Kapten Pansenewen. Oh, iya keturunan. Keturunan. Ya keturunan oge. Keturunan. Oma orang Sunda asli. Ieu keturunan. Momi mah orang Sunda asli. Urang ngobrol, Ini keturunan Belanda. urang minum bandrek dia kubuy. Ayo atuh. Ayo atuh ayo. Kumahanya si Abah teh meni teu aya kabar, nepi ka hariwangun. Salamet kitunya di dituna atawa kumahanya sehat kitu. Teu aya kabar hiji-hiji acan meni hariwang kitu. Ieu tingali pare eueuh nu ngurus. Manya ku emak kitu sorangan ieu teh. Teu dibantuan ku si Abah. Kumaha tuh nya itu meni bararingungnya. Aduh. Iya tingali tuh meni pelakeun geus jarangkung. Kumaha tuh si Abah teh nya? Eueuh pisan kabar. Di kahariwangun. Ih, asa apanya? Itu teh asa babaturan si Abahnya, anak buah si Abah. Sok atuh ka dieu, asa wawu ya teh. Sok, nya cecepnya. Sok aja tuh cep. Ieu mah aya surat mah. Sok menikmat teh hariwang ada daguan kabar. Aya surat mah. Ti Abah. Oh nuhun atunya kumaha si Abah sehat. Keur di perjuangan kene mah medan perang. Oh, aya nu katembak. Abdi katembak oge mah. Tinggal di leungeun. Nya. Nu lainna mah meureun aya nu paeh meureun nya nu Di maot. front kene mah. Oh, di front kene. Nya. Tapi si Abah mah sehat meureun nya. Nyawa alfiat Oh, mah. nya syukur atunya. Nya. Ieu teh naon surat ti si Abah? Jangan ieu teh? dateukeun ti surat ti Abah. Nya baca we kumaha eta. Oh, nya kelari dibacakeun nya cepnya. Ya sok bacakeun ku emak isina naon. Nya. Assalamualaikum. Emak,
Abah masih berjuang. Ya bener Oh, ya, berarti si Abah mah masih kene sehat benernya, teu pernah naon teka nya tembak gitu. Oh nya syukur atunya berjuang nya kene. di front perang ngabela lemah cai bangsa Indonesia. Ya bener mah. Di penjajah Belanda. Emak didik barudak supaya ngahiji, Nya sauyunan, nya saling bantu, nya teguh kanu janji demi bangsa lemah cai Indonesia merdeka, merdeka. Oh, syukur atunya mendingan ngadenge kabar kieu mah meuni ato emak teh diregreg gitunya. nya salila-lila Nya yang merdeka salila-lila pasti merdeka mah. nya syukur atuh mudah-mudahnya merdeka urang teh doa urang teh Nya. dikabul. Ayo cep atuh urang ka imah-imah heula nya. Ayeuna mah Ayeuna Nya, karunya ayo kan atuh, itu Mak. mamanya di Nya. emaknya diakeun sangu jang Panas sarapan. pisan, Nya. Pan cecep beureun di ditu teh meureunnan tara di beredahan meureunnya. encan dahar. Oh, ayo tuh di emak aya. Geus sabulan mah. Heeh, karunya teuing atuh pengen jadi begeng kieu atunya ieu. Ya mah dengan karunya. Nya ka tuh kumaha urang sadiakeunnya jang Nya nya teu nanya. naon mah. Hah? Nya teu naon sadiakeun di Oh, ngayung. teu naon. Makanya kan ka cecep dia jadi begeng. Komi, Lina Cihuy, Ambu Yayu, Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Indonesia tetap jaya. Merdeka! Kapten Akapan Senewan. Sarsan Epoy. Sarsan prajurit. Oh, prajurit sarsan. Prajurit Epoy. Sersan Iwan, Kapten Abah, Dirgahayu Indonesia. yang ke-77. Indonesia tetap jaya. Merdeka! Ex-name Van Lando. And mommy Mami Non Dian Lesdiani. and Noni. Noni Nuri. Oke, keluarga Panlando mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Ismar sarang cecep ngucapkeun Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 merdeka. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Wagun mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya, Casri Wahyuni, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Indonesia tetap jaya, merdeka. Lengkap.